nu mangadeg di kuta Kawali. Kawali salaku sahiji tempat di Tatar Sunda teu bisa dipisahkan jeung sajarah Sunda. Kulantaran Kawali kungsi jadi puserna Karajaan Sunda. Galuh nu bisa dibuktikan ti prasasti Kawali nu ditimukeun di Kabuyutan Astana Gede Kawali. Aya 6 prasasti nu kapanggih di wewengkon ieu diantarana titinggal Karajaan Sunda galuh mangsa Prabu Niskala Wastukancana. Anu salah sahiji seratana nyaeta mahayunan-ayunan kadatuan nu ngabogaan harti yang harupan pangwangunan kajayaan nagara anu kiwari dijadikeun motto juang Kabupaten Ciamis. Lamun ngabandingkeun katitinggalan sajarah Sunda sejenna nyaeta naskah carita parahyangan bisa disimpulkeun yen prasasti Kawali mangrupakeun sakakala atawa tugu pikeun mikainget ka kajayaanna Prabu Niskala Wastukancana. Tahun 1371 sampai tahun 1475, nyaeta putra Prabu Linggabuana nu gugur di Bubat. Dina si seratan prasasti Kawali 1 disebutkan, Nyihan Tapakwa, Larnu Sang Hyang Mulia Tapakai, nya parebu Raja Wastu, mangadeg di Kutaka, Wali nu Mahayuna Kadatuan, Surawi Sesa nu Marigisa, kuliling dayeh nu najur sakala, desa Ayamanu Paen, Deri Pakena, gawe rahayu paken hebelja. Yadina buana, hayua dipona-pona, hayua dicau-cau, ia neker inya angger, inya nien cak inya re empak. Ia tilas tapak di Kawali ti tapak anjeuna nu mulia Prabu Raja Wastu, nu nyeyen pikeun tatahanan, nu nahta di Kawali, nu geus mapaesan kadaton Surawi Sesa. Nu ngajieun susukan pikeun tatahanan di sakuliling karajaan, nu mamakmurkeun sakumna padumukan. Kanu bakal datang, geus sakuduna nerapkeun kasalametan salaku dasar kajayaan hirup di dunya. Jadi jentrena yen prasasti Kawali 1 ieu minangka tapak atawa bukti kajayaan Prabu Niskala Wastukancana nu nahta ti Kawali. Dumasar tina cutatan sajarah Sang Hyang Prabu Wastu ngarujuk ka salah sahiji Raja Sunda nyaeta Prabu Niskala Wastukencana nu dikawanoh ku sebutan Anggalarang atawa Wangi Sutah. Anjeuna mangrupakeun Raja Sunda. Galuh ngahiji jadi bisa disebut Maharaja Sunda nu marentah ti taun 1372 nepi ka taun 1475. Aya sababaraha Raja Sunda galuh ngahiji nu mangadeg di kuta Kawali. Nahta di kuta Kawali nu kadatuana disebut Surawi Sesa. Sok disebut oge ku sebutan dalam Sipawindu hurip kadatuan nu mereka tentreman hirup. Kawali hartina kuali atawa belanga Malayu. Lokasina nu strategis kulantaran aya di tengah-tengah segitilu Gunung Galunggung, Saunggalah Kuningan, jeung Galuh, Ciamis. Ti abad ka-10 Galuh ngabogaan patalian nu raket jeung Kawali utamana kaitana. Jeung 4 urang Raja Sunda Galuh dihandap ieu diantarana. 1. Prabu Aji Guna Linggawi Sesa, Sang Lumahing Kiding, 29 Sunda 33 Galuh tahun 1333 sampai tahun 1340. 2. Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa Aki Kolot, Sang Lumahing Ingtaman. Tahun 1340 sampai minus 1350. 3. Prabu Linggabuana tahun 1350 sampai tahun 1357. 4. Prabu Bunisora Prabu Guru di Jampang, Mangkubumi Suradipati salaku Raja Panyelang kulantaran Niskala Wastukencana masih budak keneh tahun 1357 sampai tahun 1371.
5. Rahyang Niskalawastu Kencana Prabu Anggalarang, Prabu Wangisutah, Linggawastu Kencana tahun 1371 sampai tahun 1475. Rahyang Niskalawastu Kancana di Istrenan Salaku Raja Sunda Galudina tahun 1371 dina umur 23 tahun. Prameswarina nukahijinya eta Larasarkati Puteri Lampung. Tinikahna ieu lahir Sang Haliwungan. Nu sanggeusna di Istrenan jadi Raja Sunda di Pakuan dianugerahan gelar Prabu Susuk Tunggal. Prameswarina nuka duanya eta Mayangsari Puteri Cikal Bunisora atawa Mangkubumi Suradipati. Tinikahna ka Mayangsari ngabogaan putra Ningrat Kancana. Nu di Istrenan salaku Raja Galuh ku gelar Prabu Dewa Niskala. Timimiti ieu karajaan Sunda ngahiji kabelah dua deui dina posisi nu sajajar. Karajaan Galuh jeung Karajaan Sunda nu engkena dihijikeun deui ku Maharaja Prabu Jayadewata. Gabungan dua karajaan ieu dikawano ku sebutan Pakuan Pajajaran nu puser ku tanah di Pakuan Bogor Kiwari. Cak, elwi elwangan kurang tina beuhan, tabe pun.